Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangapala wargi urang teraskeun ieu carios dongeng Sunda Timang Jaya dina judul Beurit Bodas. Dina danget ieu bagian ke-37. Mangga kapala wargi anu setia di ieu channel sampurasun dulur. Ulah hilap dukungan anak cara nah gitu hatur nuhun mangga wilujeng ngadangukeun. Cag nyaritakeun nu keur tahlil nu kakaraprung pisan nyelang nyaritakeun barudak awe lalaki ting alabring bari sabagian hareureuy di jalan. Di antara sakitu puluh urang barudak aya dua anu marawa obor leumpang ti heula. Si horeng barudak nu kakara baralik ngaji ti madrasah. Maklum barudak hareureuy teh teu jeung aturan make jeung silih jongklokeun. Sangeus nepi ka sisi lemur palebah kebon awi pisan, aya nu ngajega bari nongongan barudak anu keur ting alabring. Disangka ku barudak mah nu ngajanteng teh tatanggana, rek ngani recai atawa rek ngarona sabab katinggalina mah mawa sarung dibelitkeun kana beuheungna. Pok saurang budak lalaki nu mau obor teh nyarita kanu keur ngajanteng dina jajalan. Nitangina euy Mang Asir waya kieu geus rek ngarona pokna. Tapi nu ngajanteng jongjon teu ngareret-reret acan. Atuh budak nu mawa obor teh nyarita deui. Kunaon Mang ditanya teh teu ngareret-reret acan teu kadenge atawa hayang disunut bujurna ku obor. Bari terus leumpang dituturkeun ku baturna. Kira-kira 5 meter deui ka angangna. Anu ngajanteng dina jajalaneun kakara ngaliuk ana brek kebeng budak anu mawa obor ngagebeg. Suku ngeleper panon mencerong kanu ngajega kitu deui. Nu baturna ting palencerong kuak nu mau obor ngakuak nepi ka oborna ngacleng. Jurig! Pokna nyebutkeun jurig. Si horeng nu ngajega teh inon nemongan. Beheung molongo siga getihan nyerak celakan. Panon eueuh kari kongkolakna wungkul. Atuh barudak kabeh birat ting jararit samal aya barudak caririk sagala. Jurig! Tulung aya jurig! Cek barudak ting cerewet. Sabagian geus aya nepi ka imahna, sabagian aya keneh ting kalecir. Tapi nu dipikasieun mah tadi geus ngiles ngan ukur nemongan da ari ngaganggu manteu. Bareng harita aya dua urang lalaki geus rada kolot. Nu saurang manggu jarami sababedan, saurang mawa obor horeng rek maraban muning. Duanana teu ngadengieun barudak ting jararit tulung-tulungan nyebutkeun aya jurig. Tonggoy bae leumpang. Sangeus deukeut kana kanang muning anu keur mamanggu jarami teh ngarandeg. Atuh nu mau obor ge kabawakeun ngarandeg sarta nanya kanu di hareup. Aya naon Asir? Pokna rada ngaharebos. Kitu tingali. Anu ngajanteng-janteng beula wetan. Tuh geuning luak ieu. Nya sahanya palang siang bangsat rek maling muning euy. Emon, kumaha tuh euy? Balik deui kitu ngabejan da batur sina di karpung. Cek baturna katela Asir boga timuru. Ka bangsat nu rek maling muning. Tong bejan batur bisi lain bangsat hayo ke urang dicarekan ku batur pugu-pugu tatangga urang kene disangka bangsat. Ai maksud si lain kumaha tuh? Ai maksud kuring mah we urang sampeurkeun kuduaan keun ku dewek rek ditanya ngan moal digeretak ya. Si lain mah taki-taki we bedog dagar di mana itu ngalieup mantak nyurigakeun bajing cokorna terus dipahalam ulah. Heuh naon atuh yuk. Sok lah lawan lebangna temal Asir. Ting harewos bari leumpang ting keteyep. Kira-kira 3 lengkah deui kanu keur ngajanteng reg areureun. Samalah jarami nu keur dipapanggul teh diecageun. Menila launan pisan kojengkang emon ngalengkah deui. Sedeng baturna gigireun nu katelah Asir. Geus taki-taki nyenyakel bedog di lagar pok emon nanya liri. Kenaon kibaraya cicing we di dieu rek ngarona? Cek emon. Gilek teh para mitra. Nu ditanya ngaliuk ana brek kebeng emon ngagebeg satakar kebek. Atuh kitu deui Asir nu keur sadia nyenyakel bedog teh ngalenyap. Si horeng katingalina mah siga inon, tapi matak pikasieun atuh Asir jeung emon. Leungit di temah wadi di kakolotan manehna tinggaroak. Harita teh para mitra. Gilek kadamut Asir labuh ngarumpak jarami atuh emon oge. Tibebeut sabab ngarumpak Asir. Barakatak inon anu nemongan teh seuri babarakatakan siga nu nyeung seurikeun kanu lalabu. Cirihil disambung ku sora cawe cicirihilan gigireun nu labu.
Emon. Harita jeung Asir ting korejat deui, terus ngareret ka gigir anak breh goak duana ting garoak deui terus ting balecir. Sabab ningali awewe ti tatara di tataranjang buukna ngariring kiwik semu gimbal. Irung jeung ceuli eueuh deuna darempes. Pano nu sabeula buncelik nu sabeula di kongkolakna bungkul. Harita Asir jeung Emon lalumpatan kaburuan imah Nyi Sarti anu kabeneran di jero masih keneh tarahlil. Asir kebat lumpat tarik pisan ari Emon mah harita ngareret kana lawang katingali di jero loba jelema. Kalaca teh unggah atuh nu keur talahlil teh ting korejat narangtung samalah nu ting bretek lalumpatan ka dapur sabab ningali anu asup bari beungeut ludang ledong ku leutak. Tungtungna para mitra nu keur tahlil sabagian loba ting garoak nu asup ka kamar nu nyarempo di jurupat tumpuk-tumpuk samalah Mang Udi mah katidihan ku opatan nepi ka padudanana ting dina pesak kuat kapotong ngan anu teu ngejate lintang ti Mang Dinta jeung si Jendil. Manehna nagen satunjang beas teu ngised. Pok Mang Dinta nyarita setengah nyarekan kasarerea sedeng nu boga dosa namah tayalian ti Emon ngahep-hep di luar. La ilaha illallah. Aya naon di teh barudak, aya naon? Kalakuan alabatan di barolon rodek hulu katon ting baretek coba eta ngadon patumpuk-tumpuk kitu aya harudang cek Mang Dinta. Atuh nu keur patumpuk-tumpuk carengkat nu nyumput di dapur balalik deui nyampeurkeun ka tengah imah bari ting harega. Ari Nyi Sarti jeung Nyi Romlah anakna katut dua urang awewe nu babantu gawena ngayak-yak ke reuwas campur sieun. Pok Mang Dinta nanyakeun ka Mang Udi sabab Mang Udi cicingna deukeut lawang pisan. Ki Udi saha nu biung teh? Kapuk katingalina mah katingalina mah si Emon kilanceuk ngan duka teuing da aya naon teh? Temal Mang Udi nyarita teu pati tatag sabab kureuwas teh. Ka mana ayeuna losna? Aya sakareretan mah siga asup ka kamar. Emon kaluar si lain sia. Mang Dinta nyentak bari ngareret ka kamar. Teu hararese Emon kaluar bari pupurungkutan taksiran ari kasieun mah aya. Ku Mang Dinta teh ge harita Emon liuk meuni melenguk kawas bueuk menang mabuk sabab dipencerong ku Mang Emon ku Mang Dinta. Ari si lain kunaon-naon kunaon si Emon? Mali alabatan ti bolon rodek hulu eueuh pisan kasopanan si lain teh garatak urutuk bari kumawani asup ka kamar batur. Aya naon sia? Mang Dinta ngambek. Eta Emon ngomong teu kebat siga nu berat ngedalkeunana bari ngarewet ka Kardi. Nu balik sia ngomong teh kawas lain ditanya ku kolot wae. Aya naon bok caritakeun di udah ku bangsa sia teh? Mang Dinta murelang. Maaf yang Kardi, yuk kikiuk Mang Temi bietanya. Bieta kuring teh jeung itu jeung si Asir. Sangkaan mah rek maraban muning anu Mang digirang teh. Kuring jeung Mangul Jarami si Asir nuturkeun paneuri bari mau obor. Nu maksudna mah di mana geus maraban muning, tuluy ka dieu deui milu tahlil. Barang geus deukeut kana muning nu kira-kira 10 lengkah deui, katingali anu juntang janteng, nongongan terus manehna luak lieu. Matak nyurigakeun atuh. Geus kitu mah kuring badami jeung si Asir. Cek kuring teh, Asir kade sileung siap-siap euy tukang dewek. Bari maledog ieu bari badogna lagar. Aku dewek rek ditanya, tapi moal ieu poho digertak di mana ngaliuk bari nyurigakeun tong make ditanya deui, bajeng cokorna ngan ulah di pahala. Geus ngomong kitu mah tuluy atuh. Jelema nu keur nongongan teh ku kuring ditanya laun. Na ari malik lenyap teh kuring ngalenyap, satakar kebak. Si Asir ngagoak, kuring ngagoak. Samalah lalabuh ti ditu terus ting baretak lalumpatan. Nya asa kakara kuring mah papangi jeung nu kitu. Dari kata-tama waktu kuring yang si Asir lalabuh teh gigireun pisan sora awewe cicirihilan. Ana direleti gila jeung sieu ninggalina oge. Emon ditungtungan ngabiri gidig bari pupurungkutan. Ari kitu neuleuh naon si lain teh? Mang Dinta siga teu sabar. Eta katingali ku kuring mah Kang Inon ngan awewena mah duka teuing saha? Nyana sakakara kuring mah manggihan anu rupa kitu temal Emon kakara bisa nerangkeun. Bari ngareret deui ka Kardi jeung Kanyisa ka Sarti pamajikan Inon. Sanggeus Emon nyaritakeun ningali aya Inon guru tak anakna Kardi nu gede meuni haruha hareho terus ngadeukeut Nyi Romlah indungna. Angar si Ujang mari sok lulumpatan mah nih haruha hareho kitu. Tong sok lulumpatan ari balik tas ngaji teh si labuh. Cek Nyi Romlah bari nangkep anak awak anakna. Pok anakna nu katelah mamat nyarita. Atuh da sieun mak
batur ge lompatan sabab tadi di jalan aya ngajanteng di sigan megat jalan barangku si Bono ditanya teh anu ngajanteng teh ngalieu kana teh rupa aki atuh kabeh ting jarerit malah si Ratih mah ceurik ge jeritan mak dia kuring nyimpang heula ka Imah si Ratih lu diajabkeun aku ku cenining tembal Mamat anakna Kardi nyaritakeun harita dipegat ku Inon cenah para mitra akina atuh Mang Dinta nu tadina rada cangcaya teh kana omongan Enon han jadi percaya oge sabab anakna Kardi nyaritakeun ningali akina megat jajalan udasar aya caritaan kitu ti Emon jeung ti budak si Jendia jeung Mang Dinta silireret pok si Jendia nyarita harewosan ka Mang Dinta sabab ngareneng pisan diuk emang percaya ka kuring nu sakumaha dicaritakeun ka Mang teh percaya ini mah dewek ieu euy jadi geus kieu kumaha atuh nya si Jendia nanya kana pamadegan Mang Dinta ai geus kieu mah nya kudu ditarekan euy sangkan ulah marakayangan ngaganggu kawas nu geus-geus tembal Mang Dinta pok Nisarti pamajikan Inon nanya ka Mang Dinta kumaha tuh Mang eta geuning ceuk Emon cenah jeung ceuk incu kuring mah make mangihan bapana budak sagala ang narehatkeun manrekahankeun we atuh sangkan ulah kumalayang Mang ceuk Nisarti carindakna ngarasa waktir ku Sukmana anu jadi salaki kumalayang bari nemongan kasarna mah ngajungjurigan insyaallah keun isuk mah ngreka kuburanana temal Mang Dinta geus kitu mah prak tahlil deui samalah Emon ge milu tahlil harita teh terpi kaberesna rengse tahlil tuluy baralik sewang-sewangan bari marawa idangan hiji sewang isukna Mang Dinta jeung si Jendil katut anak pamajikanana Inon almarhum arinit ka astana harita Mang Dinta ngadoa di kuburan Inon tutas ngadoa pok Mang Dinta nyarita bari nyekelan kana tutunggul Inon anjeun moga sing tetep tumetep cicing di alam barjah kalawan masing ditarima iman Islamna dihampura dosa perdosa anu gede duleutik nu karasa nu teu karasa ku diri anjeun salila kumelendang di alam pabenangan oge ulah rek kumalayang surup sumalilung ulah rek ngaganggu boh kanu jadi kulawarga sorangan boh kanu sejen sabab anjeun mah geus sirna geus genah tumaninah di alam kubur bisi anjeun aya kabeberat mah atawa aya kapanasaran tina urusan hayang kahayang naon tong make ngajirim nemongan cukup merek ilapat ka kulawarga anjeun kitu basa-basana Mang Dinta bari curulung ngucurkeun cai tina kendi kana kuburan sedang Nisarti masa jeroning Mang Dinta keur nyarita teh gawena murag-muragkeun cimata tingkar celak rag-ragan kana luhureun kuburan teu kungsi setengah jam baralik deui sewang-sewangan peuting isukna sabada nu tarahlil baralik si Jendil kakara ungah pisan ka imah hari nyi anah pamajikanana keur di dapur ngulub suhu jeung kacang tanah samalah bari ngobrol jeung mawarni mitohana harita si Jendil katempo di dapur koloyong si Jendil ka jero deui gek diuk awak dibubuligir sabab hareudang torojol mawarni norojol manehna dibubuligir ukur make kutang gek diuk nyang hunyar lamar bari ngarongkong wadah seupah sabaraha peuting tahlil di si Sarti teh nil ceuk Mang Mawarni ngareret sapeuting di mah sapeuting deui dua peuting deui meureun isukan malam kagenepna teh salama lain kamari mah didenge teh teu didenge aya beja si Emon cenah beuteungna non teh Mang Dinta dipegat ku si Inon cenah nya kitu di beuteungna Mang Dinta lain beuteungna di beuteungna maksud teh ceuk Mawarni nanyakeun perkara Inon anu ngajungjurigan ceuk si Emon mah nya cenah mah nya basat manehna rek ka Maraban Muning samalah incuna ge heuh incuna si Inon balik tas ngaji jeung babaturanna dipegat di jalan cenah kitu abong kena maot lain karena Gusti Allah jadi ngaganggu we ka sararea eta bisa disampurnakeun cenah kitu sangkan ulah nemongan wae eta teh Jendil kemah tadi ku Mang Dinta geus ngadoa di kuburanana samalah anak pamajikan si Inon ngamarilu ka astana jeung kuring malah mah cek si Jendil ari si Jendil harita tas ngomong kitu guluprak cenah kareung kunyi anah pamajikan si Jendil sadadu ngaguluprak di jero goa ret ni anah ngareret kana lawang goa samalah ditinggalian ceuk pikirna bisi beurit asup kana jero gentong tapi di goa eueuh beurit eueuh naon samalah baskom nu dipake nuruban gentong ge teu robah sabotnya anah nempo kana lawang goa reket kadengi sada soran mukakeun panto dapur
barang direret kunyi anak jelegedeg dina lawang aya makhluk matak pikasieun sakumaha nu katingali ku emon jeung barudak nu tas baralik ngaji. Atuh nyi anak ngajerit satarikna bari ngaguru tak lumpat ka jero. Harita teh puguh we maanah jeung si Jenia ting koreja treuwaseun. Tatanggana nu dareukeut opatan awewe lalaki arungah kalawan nanyakeun. Barang si Jenia mali breh mah makhluk nu matak pikasieun ngajega barakatak seuri si horeng jurigna inon nembongan. Atuh para wargi sadaya. Tatanggana si Jenia nu arungah nyarempod ka juru. Pagulung-gulung jeung mawarni ari nyi anak harita nyempod di kamar bari ngadegdeg. Saha sileng dah si inon teh? Cek si Jenia ngajega siga nu teu sieun. Teuring rang sakitu nying hareupan makhluk nu matak pikasieun. Ciri hieu deui para mitra di luar sadasora awewe cicirihilan. Nu teu puguh jirimna atuh keur anu nyarempod di juru menipa beh pada ngayak-yak. Inon? Si laing naon maksudna ngadon datang ke tempat dewek ha? Sedang si laing teh geus pindah alam, teu sawujud teu sanyawa jeung dewek. Tapi nah si laing make nemongan make ngaganggu kulawarga dewek. Harga unur sia ti dieu. Udah balik ke alam si laing anu geus maranti. Dewek ka moal rek ngagugu ka ilaing, sabalikna ilaing ulah rek ngaganggu ka manusia ge yeuh. Maksudnya dewek moal ganggu ka ilaing. Pokona ulah silih ganggu udah sok mundur itu. Cek si Jendil. Bari ngusir jurig tapi eta makhluk nu diusir ku si Jendil. Tibatan mundur kalah ngagerem. Serenge huntuna nyerenge sareukeut. Gigug nyamperkeun ka si Jendil. Sanggeus deukeut nu kira-kira 3 lengkaheun deui. Makhluk anu nyamperkeun teh siga niup si Jendil. Curalit belag si Jendil ti beubeut kawas dibantingkeun. Makhluk babara katakan deui siga nu suka. Korejat harita si Jendil ngorejat kakargenang tung jurig niup deui harita teh para mitra. Atuh kaluar angin curalit belag si Jendil geus 2 kali ti beubeut. Ayeuna mah samalah ayeuna mah leuwih tarik batan tadi bobokong ngindakal kana bang barung kamar. Harita waktu si Jendil keur ngaringkuk teh saurang lalaki tatangga si Jendil ngareret kana rancatan tulak pantog gijireunana. Cek dicokot terus ngadodohot ti tukang. Beletuk sirah makhluk nu rek ngarontok si Jendil teh dibanting satakerna. Da puguh ngaranna ge juri gitu siluman pramitra. Sanajan ditaroko doge da moal kerel-kerel atuh. Malah memalik terus ngagerem si garek ngarekeb kanu ngabanting sirah. Atuh nu ngabanting sirah ngagoak bari luncat. Gurutak Mang Dinta jeung tatanggana tujuhan daratang. Sabab ngadenge nu ngagoak tarik pisan. Barang nepi ka lawang saurang eueuh anu waranieun asup. Sabab ningali makhluk nu matak pikasieun. Di dinya si Jendil timbul nafsu manehna gentak loncat ka kamar. Kakara inget yen manehna boga parabot keris ujang pamere akibiranta almarhum. Sanggeus nyokot parabot pusaka jeleng. Si Jendil loncat di kamar ka tengah imah. Setan sia, teu beunang disabaran sianya. Ayo gerakan ya ieu. Si Jendil kukubuk amarahna ngakidir. Kirek makhluk siluman beuri teh mangrupakeun inon harita malik ngaberakatak seuri. Harita para mitra bari niup. Siluman niup deui si Jendil da puguh harita si Jendil geus taki-taki. Kalawan geus nyekel hiji parabot keris pusaka kujang. Ditiup 2-3 kali teh deungisen. Satunyang beas. Teu para mitra sarta teu ungut kalinuan teu gedag gainginan. Gerem siluman ngagerem huntu kekerot. Rasakeun si setan. Si Jendil ngaluarkeun sora. Bari kujang ditojokeun ka hareup atuh siluman ngagerung tarik terus kecericeugan ka sisi ka gigir. Sedang si Jendil terus nojokeun ke kujang teh bari leungeun si Jendil ngeleper. Lila-lila tina sirah siluman nyerebang keluar haseup bodas. Leungit haseup timbul seuneu ngabebela dina sirah. Atuh siluman gagarabagan bari sorana ngagerem. Beletuk kadenge ku sararea sirah siluman ngabeletuk bitu.
Geus kitu males siluman ngiles teu kanyahoan ka mana los. Leungit wujud siluman karisora tanpa jirim. Sadanu ngagoak ke para mitra. Ting jererit tapi bekilila bekilas lesan. Kadenge siganu jauh ditunggu ku anjing tatangana si Jendil babau. Menilamat sorana malem. Les tinggar waktu nu ting jererit teh kadenge hawar-hawar no acan. Taksiran geus mabur harita teh. Harita si Jendil ngajemprak. Taksiran kakara rasa lungse. Atu Mang Dinta jeung tatangana anu genepan kakara arasup kitu deui nyarempo di juru ting karuniang cengkat. Teu lila nyi anah pamajikan si Jendil kakara nyampeurkeun. Teu kunaon Kang Maman? Nyi anah nanya bari jajantung mah ratu kene. Enten para mitra nyi anah mah tapi pamajikan mah ka si Jendil nyebut teh Maman. Dan memang bener para mitra sadaya si Jendil teh ngaran sabenerna Maman ngan sok di si Jendil kumaha ya Jendilan teh gitu mangga urang teraskeun. Teu tema si Jendil ngahega tuluy ngarongkong bekong di si cain teh tiis leguk diinum bangun hanaan. Eta di mana torojona si setan teh Jendil? Mang Dinta kakara nanyakeun bari neuteup kana beungeut si Jendil anu bareueus ku kesang. Kateuing ti mana Mamang? Ari torojona mah teu ningali ngan bieu inung budak keur di dapur ngajerit. Bari ngaberetek asup ka kamar. Barang kuring ngareret kalawang nu ka dapur geus nyampak makhluk nu bieu teh. Tema si Jendil. Pok nyi anah pamajikanana nerangkeun yen manehna nu mimiti ningali. Kalawan dicaritakeun asalna, ngadenge sora nu ngagulu perak di goa, terus ngadenge sora pantong ngareket. Ari direret geus nyampak aya makhluk pikasieun ngajega dina lawang. Sakitu mah bagja si lain kaburu balik Jendil. Sajabati kitu kabeneran boga parabot ampuh titinggal jedak tapi wiranta. Lamun si lain can datang mah teh kumaha nasib pamajikan di lain tah? Ceuk Mang Dinta ngarasa milu bunga. Kuaina si Jendil ngebogaan parabot ampuh. Geus kitu we pitulung ti rumah kawasa Mang. Kuring lamun teu ditang tayungan ku rumah kawasa mah duka teh kumaha. Sanajan kuring buka parabot pamere ti jenatna Ki Wiranta ge. Saukura dipake cukang lantaran. Tema si Jendil teu ngarasa reueus ku bogana parabot. Manehna mah tetep boga kayakinan eueuh deui pangeran nu leuwih kawasa lintang ti Allah Subhanahu wa taala. Moal datang deui kitu Mang? Nyi anah ngareret ka Mang Dinta. Moal geus kieu mah sigana. Moal sok ayeuna mah aya nginum Mang deui teh. Ki atuh Mang abdi bade nyanak cai heula. Kalian sok bawa yeuh. Aduh, meni hanaang kieu yeuh tas ningali nu tarung. Kuduna masih Jendil nu aya nginum tapi aneh kala ka Mang geuning nya. Cek Mang Dinta. Teu loba catur atuh harita kene Mang Dinta. Meni ngalak-lak nginum bakat ku hanaang meureun para wargi. Geus kitu mah para wargi sadaya ngarobro ngaler ngidul nyaritakeun perkara urusan Inon teh. Jeung deui ningali jurig anu tarita sagelut jeung si Jendil. Dah, pandieu katingali ku sararea huluna ngabeletuk ditu terus ngejat sapada harita. Keun geus kitu mah sugan moal marakayangan wae. Nu hartin terus ngancik di alamna. Ngan Mang mah peupeujeuk ka sararea boh ka lalaki, boh ka awewe kitu deui kanu ngarora kanu geus karorot. Sakumaha laku lampah jeung itikadna si Inon omat ulah rek ditarurutan sing jadi pieun dengan sararea. Tah kitu buktina jadi manusia sarakah teh. Manusia nu hayang hirup senang teu kaladangan ku kesang asli samodel si Inon. Mangge nyaho sotenan si Inon teh. Ieu we ti si Jendil. Sabab manehna nu nyaho kayan si Inon, raja kaya nu tadina upluk-aplak ingon-ingon loba imah bobeg. Akhirna kapan jadi kitu bana beak keraga ruksak nepi ka korban ku amanah sorangan. Korban ku perbuatan sorangan. Nu jadi anak korban jalan-jalan ti manehna kene. Nu matak omat sing jadi pieun teungeun keur ka diri sararea kasup keur ka diri dewe. Tadi ke Gusti Allah sifat wenang, sifat welas asih, moal ngaganyar moal nyiksa ka umatna. Nu ngaganyar jeung nyiksa lintang ti amal perbuatan urang kene. Contona di jero pangbuyan moal nya dibarui lamun manehna teu boga kasalahan atawa teu boga kalakuan jahat mah. Sakitu amanah ti dewe ka sararea khususna. Kanu ngarariung ayeuna di dieu umumna ka kadang warga urang nu deukeut nu jauh. Tapi kitu ge hampura lain dewek guminter. Ngarti aing teu batur.
Oge bisi aya nu kasigeng perasaan ku dewek, aya nu kasinir lakuning perlampahan ku caritaan dewek bieu sakali dihampura lahir batin ku sararea. Pamungkasna mudah-mudahan khususna arwah si Inon jeung anakna masing diterima iman Islamna, masing dilegakeun alam kuburna bari dihampura dosa perdosaan anak ku Allah Subhanahu wa taala. Oge kalakuan si Inon nu teu bener ulah rek ditarurutan. Sokomo nurutan kana kacampelakan mah wani nganyerikeun kanu jadi inu. Poma ulah sing bararai teuing ceuk barudak teh amit-amit cabang bayi. Jeung deui pang-pangna kade ulah sok muhat-muhit kanu teu puguh. Musyrik ngaranna teh. Sedengkeun jalma nu musyrik teh pan kateranganna ge jelas cenah. Moal dibukakeun pintu sorga teh. Pantos sorga teh moal muka ka jalma nu musyrik mah. Da kitu ulah nyarikat pokona mah ulah ngadua manah kanu maha kawasa euy. Yu atuh urang baralik euy geus peuting ieu teh. Jeung pribumi bisi rek ngararaso ongkohan dewek teh teu kuat cangkeng euy. Bieu keur ditincakan tonggong kudu jadi incu. Hayo tuh jenil. Nyana hayu euy. Aja ke kuring rek baliknya. Cek Mang Dinta sanggeus panjang lebar. Harita teh cumarita mere papatah ruy muniang nangtung. Mangga Mang, tema si jenil. Atuh bari maneh nangorejat nangtung cerut Mang Dinta. Jeung nu sejena tarurun tuluy baralik deui ka imahna sewang-sewangan. Reket si jenil nutupkeun panto malah tuluy ditulakan kurancatan parantina. Teu lila ting poloyong ka jero anak pamajikanana rasup ka kamar. Kitu deui mawarni ngampih ka kamarna bari ngalitikan cempor anu ngait dina tihang kamar. Alhamdulillah para mitra sadaya. Dugi ka dieu jejer carios nu judulna gara-gara beurit bodas. Satanapi beurit bodas teh para Alhamdulillah neme kapidangkeun dina carios beurit bodas. Atur nuhun ka palawarga anu parantos setia di channel. Ulah hilap dukunganana. Atur nuhun pisan, mudah-mudahan sing aya mangfaatna kanggo urang sadaya. Canak anu saena tinggalkeun anu awona. Mangawili jeung kantun permios.